Gangguan-gangguan hirup loba disebut awaiq. Gangguan-gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun. Sebab satungtung urang aya bang baluh, urang moal jadi jelema luhur. Kabang baluhan ku dunya, kabang baluhan ku makhluk, kabang baluhan ku nafsu, kabang baluhan ku setan. Urang moal usul ilallah, mahfud ngaranna. Kudu diusahakeun ku urang mimiti micenan watek-watek nu aya di awak urang. Babari urang ngomong nama ngaji teh ai ngaji nama cak Imam Ghazali babari jasa praktek na hese. Urang ulah-ulah ngalengitkeun watak-watak anu aya di awak urang keseluruhan hiji baheula. Mata teh resepeun berwatak neuleuh nu geulis. Hiji bae mata ku urang ditapaan. Teu bisa urang meureumekeun mata. Hiji eta ngaranna bang balu. Satungtung urang teu ngariadohan mata, urang moal jadi wali. Duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali. Capek. Berangkat gencan geus capek. Abo ieu mun berangkat paeh mah. Cili ngabogaan watak resepen pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu. Teu kadele ku urang sisarwitina mah tapi suarana duh, di balik tembok ada suaramu ngos-ngosan. Tah, eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak. Diriadohan ku urang denge urang. Wajin teuing urang elmuna hebat. Sakikituna bae. Sakikituna bae. Insyaallah. Ya Allah. Kitu kene irung, kitu kene sungut, kitu kene leungeun. Berwatak leungeun tersepeun jasa mun nyekel nu empuk-empuk. Teu diriadohan ku urang atuh geus mengpele. Jadi eta horenganan naon ngaranna babandul mata, babandul cili, babandul irung, babandul sungut, babandul leungeun, beuteung dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah. Mentak riyadhah ngajar nafsu. Mujahadah merangan nafsu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
carana supaya orang keluar tina belenggu eta maka urang kudu loba tafakkur jeung muraqabah. Jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya naon bae dikorbankeun ku nyana. Komo jelema ternama aya tanah-tanah dijual jangan lengitkeun belanggu dirina anu keur di penjara. Kendaraan-kendaraan dijual jangan lengitkeun beban belenggu nu aya di penjara. Segala rupa diusahakeun sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya merdeka tina belenggu penjara. Diusahakeun ku saha bae oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakeun. Teu pernah kunaon. Ieu kebeloonan urang. Beloon eta. Aya hiji waliullah di penjara. Datang ka di penjara, di jero nyana dikerumuni ku ahli-ahli penjara. Datang menyapa, "Mama, kok bisa asup ke penjara? Mama maling." Geus henteu. Mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara. Onto mama kayak bisa ka dieu zolimna penguasa. Mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan. Asa kasinggungnya maka mama dijeburkeun ka jero penjara. Kumaha tuh yang geus kieu mama teu kumaha aja mama masanajan di jero penjara merdeka. Merdeka di mana horeng? Cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu hese. Ih. Ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh. Ketika orang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram. Itu embung ieu embung. Atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung. Teu beda di jero penjara jeung di luar penjara. Mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae. Nyana mah nikmateun di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah. Sebab naon? Leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar. Ih, wali mah pandanganna kos kitu. Ohara jasa nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah. Cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara, yeuh kuncina diberep sajadah. Diamparkeun ku nyana di jero penjara. Cak anu sakelilingna maknya sajadah bisa mukakeun kunci. Ih, kunci penjara mah besi, lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok, lamun maneh yang kalaluar kula rek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun. Bener mama? Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Beh, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teu eleh kunyana. Masya Allah, jelema mah jelema neuleuh kumisa bibrozak biasa-biasa bae. Tapi monyet masih eun. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah. Langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah. Bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah.
mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah anu nyugihkeun Allah anu nyangsarakeun Allah nu nyehatkeun Allah nu ngagringkeun Allah hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah ketika Allah dek keluarkeun gampang ye mama ulah sok loba omong lah sakjana coba buka ayo salat sholli Allahu akbar aya nu ngomong mama eta salat usolina nan usoli libukail kunci Allahu akbar sia sok aya nyaho bae segala salat bae usolina ditanya ku sia komo lamun hayang salat hayang ieu naon gara-garana batu cincin daratang gitu. Bangsa per naon ngaranna dare dunia supaya datang aya salat tak eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan salat Allahu akbar beres salat maca nyana wiridan ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram mal diteruskeun ku aing bacana kayak kusia dipraktekin paranti muka kunci aju sia maling ditanya ilmu nang tiki uci cenah pan aing jadi agen berarti wah teman kitu-kitu bobo rahasia tuh wah si hayu koyong nama kajen teman beres salat doa langsung tadi bener baik tengah peting kira-kira jam hiji jana salatna eta pintu penjara kalaluar pret digerokeun ku nyana kalar aya geura mesti keluar lupat ai mama mau moal kan mama ai mama maksudna mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh ci ndek ke mama nu keluar jangan nu mukakeun age mama henteu maneh bae mama mangan sakadar jang batur doang mama mah geus teu kudu mama mah geus bener mama bener tuh usah salaman teu kudu salaman geus ulah kabura penjaga sia ke kala luar kabeh plok beres ngunci deui plok orang di deuleu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum eueuh ieu kamarana kosong tinggal aya mama bae keur salat duha Allahu akbar teu bisa ditanya ustaz duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu akbar tas zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu akbar cak penjaga aing irhananya nya ya bisa aja jana akhirnya minta nyana ngadeukeutan mak punten kula ieu minta kesempatan dek ngobrol wae ka dieu ya naon ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek cenah jujur awana jujur ai eta bisa baralik pan kami narangtung di hareup kok bisa teu kadeuleu ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci na ge kunci Allah jelema hayang kalaluar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kalaluar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata cek nyana mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu cek nyana di kolbu geus ieu mah sanajan beunta bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu
Bu itu penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bage asup ke penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkesela ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahanana maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kalaluar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teka deule cek mama mata nu ieu mah bisa neule bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeule tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeule bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeule alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeule maka ku kadeule nak mata hate bisa neule ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadeule ku mama je kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget mama ulah sok macem-macem mama mah teu macem-macem kos potot gambar sama macem bae cek mama eta kos kitu kadeule ku mama zalim ya. Nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu henteu muka. Pertanyaan kedua naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu. Pertanyaan kedua coba kunaon? Batur mah penjara teh belenggu asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum dele ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atunya nama di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara kitu-kitu kene sebab naon nyantelna jeung Allah bu mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dieu ya ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh kabeh belajar ka mama mah teh yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal dek di penjara bae moal model Habib Rojak mun di penjara moal yang keluar naon sebab jana mah kaluar ge henteu guna ku pamajikan dicarekan bae dina nalika balik ja pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang geus cak Habib Rojak aing dek naon di luar geus cak ya maning di jero lah disumbang caknya dahar tinggal dahar nginum tinggal nginum aya teh jelema nu di penjara model kos kitu eta buktina si eta jadi jelema anu geus deket ka Allah we hirup sarua bae kok bisa kos kitu lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu
atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting eta kabeh penjaga penjara ngararaji sakali dua kali tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirna cak nyana urang baralik bae yuk baralik penjara kosong raja bingung raja wah iya kamarana balik ya ku aing ditingkatkeun deui gaji embung aing mah hayang gaji ti Allah bae pan ieu sia jadi kararieu iya tah gara-gara mama ngadidik kami kadiri ieu jadi senyana geus dibuka-bukakeun kita penjara mama mah di jero penjara bae batur geus baralik kobe penjara yeuh kosong penjara geus karosong si buka-bukakeun nyana kabeh pagaweana tinggal raja bae ieu saanu ngurusan atuh mama ieu mah geus anu ngurusan ku mama kajeun mama mendeg jeung Allah bae cak mama teh cak raja teh ai geus atuh ai mung keluar mah mama bae nu kula bae anu mawakeun sangu segala cai tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu sore mah mawakeun sangu segala geus saminggu cak mama sial aing capek aing raja tah lain sieun jadi raja bingung. Kita keluar embung. Aduh. Itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar. Henteu embung cek nyana. Geus ngeunaheun jasa di dieu cenah di penjara. Ayeuna mama ge nanya eta raja, "Kok mama bisa jadi betah di dieu?" Betah sebab hirup jeung Allah. Di luar jeung Allah di jero jeung Allah teu karasa beurang teu karasa peuting mama madahar sakieu teu dahar sakieu geus nikmat jasa cak tuan raja coba konsepna naon sih mama piwalian deui ya asana nagara ditinggalkeun ye cak mama hiji tuan raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumahanyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya merdeka mah merdeka bae ulah haju negriku taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku kitu kene belenggu kurung ketika manuk dibuka talina kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian ketika talina geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gecek tuan ngecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana manuk nu bloon teh manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnya na bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu sebab nyaritakeun nanaon ge geus aya di nyana nyaritakeun ilmu aya di manuk nyaritakeun gagah aya di manuk jaritakeun merdeka aya di manuk kunaon manuk teu daek hiber malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok kenyahoeun nyana menikmati suasana alam mana gunung mana danau mana leuweung mana gurun manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae
lamun ayam manuk geus pasti belenggu haju teh hiber eta manuk tolol manuk goblok cek tuan raja teh mah jaka aing bisaan wali aduh tuan raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi teh manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jasan teh mah ka abdi manuk iya mah manuk tolol oh asa dedek bae kana hate teu mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak tuan raja aing besi beuki goblok bae cek nya ja aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan mah cak tuan raja kunaon atuh aing teh mani koster belenggu kudu nama jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing tuh bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing udah sok aju kasinggung jak mama teh manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun ditaliti ku tuan raja orenganan paingan pegawai penjara kala luar orangnya nama hihiberan engke meureunana aing di akhirat ca tuang raja teh ai pegawai penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu jadi tibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan rek dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha babaturan penjara eueuh kabeh geus dikaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pegawai geus eueuh mama deuk di jero bae sorangan ente sieun naon teh jeung Allah mama mah jeung nu boga dunya mama mah ambo cek tuan raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing isi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sakali dua kali tilu kali ditawajuhan kunyana ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat masya Allah teu hayang nyana jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jadi wali atuh guruna ge wali ini hese tah ternyata horeganan ieu manuk urang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskan tina belenggu dilepaskan belenggu jangjang belenggu suku haju dikaluarkeun tina kurung tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenak deka pegunungan apa kasawahan ka huma acenan deka danau ada ka lembah deka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nupang tolol-tololna mah di belenggu hente di kurungan hente tapi tidak kiber ieu nu bloon urang kuari mah hirup teh apa majikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah kaeta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belenggu geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolol teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun teh tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta
urang kuarimah nu mantak teu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan di dagang pantes. Urang kuarimah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan, tekanan tina jabatan pantes. Urang kuarimah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatula patili di organisasi pantes. Artina pantes teh emangnya nama teu hiber. Ya bisa di talian. Itu mah parantes, artinya pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes.